guru sia teluh didinya aya kajen kukumah hayang teluh ingkig hayang teluh naon sia dek Sukabumi aya dek Banten ge aya dek ka ditu Ciamis tuh kemana karakatunu kamari tsunami teh Pangandaran woi eta teh gudang teluh lamun di Sukabumi pabrik teluh di ditu gudang teluh emang kumaha gitu pinggir laut mah pameungpeuk raja teluh mantap cek wali Maulana Hasanuddin nyarita hayang ulah kena teluh nginum coba ge hiji laut kidul kadua laut kulon kaler inum mantap ka pameungpeuk nginum urang lek ka dieu ka Banten nginum lek geus moal kena teluh salila nu neluh beneran tapi eta mah dina di teluhna moal kena Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Jadi berarti geus ngagunakeun kuda ku hari mah ngagunakeun tank mantap ku hari hebat kudu pahebat-hebat urang teh latihan nyupir tank baja lantaran orang mah teu asup kana kelompok tentara lain militer urang mah kuari latihan naik apan sabae maksudna jang naon jang supaya mengejar ngariung supaya cepet eta bae geus ulah hese-hese nya ngalarikeun supaya cepet kumaha dan lain sebagainya sebab nyupir ge aya nu teu nyawa lebah urang puyeng jadi teu bisa hees di supiran ku jelema nu teu nyawa lebah mah kira-kira di tol lalaunan bae jalan kenceng bagus teu daya kenceng giliran bae jalan lego kenceng bae eta kan teu beres kos kitu eta ye kudu latihan tetep ikul hadis utawi kilai ke kupiki hadis siji wujubu zakatil fitri sayyid utai kangali ku wajib zakat fitrah ing atase gusine ala abid ing atase pirang-pirang abid sayyid mutlaqan alim mutlaq sawaun kanul kunyati amli tajarut iku pada uten ta'ana ya bid ku kena ingu-inguan awal amli tijarati atau kena tijarah dua wujubu zakat biki matil abid utai kang kaping dona iku wajib zakat in dalam regane pirang abid izakan utat kala ana ya abid li tijarati ku kena tijarah asubnang ke barang dagangan li anna zakat tijarati kena zatuhuna zakat tijarah wajibatun iku kang wajib bil ijma'i kalawan sepakat wala ibratalan warana rekanan iku mawjud bi khilafi zahiriyati fil khair kalawan perbedaan sifat kang zahir dalam jaran ongkos taneuh mah teu kudu dizakatan teh mah urang boga taneuh 5 hektar dijual sedengkeun sameterna ieu adalah 1 juta kali 5 hektar cepet sabaraha ayo cepet ngahayalna abeh cepet urang 5 boga 5 hektar 1 hektar 5 hektar kemudian ayeuna sameterna 1 juta jadi jumlahna sabaraha tuh hese aing ngobrol jeung nu susah mah angel sebab boro-boro miliaran boga duit 100 juta ge jan pernah nyaho ngaran teh nyaho rupa 10 juta ge jan pernah mun boga urang duit 10 juta geus ngageter-geter asa busugih jasa eta kaistimewaan santri mah boga di 10 juta wow geus asa di awang-awang hirup batur mah boga duit 1 miliar teh asa etik tapi santri beuh tambah 10 juta gede teh 1 juta santri boga duit 1 juta beuh ngarokona ge geus manyun-manyun nya Haji barahan lah di santri mah boga duit 1 juta tah yang sia pan jadi dibikeun aing ke ngalamun deui santri masyaallah hese boga lemah ngakurkeun kasenangan jeung santri hese sebab santri mah duka ge masih seuri keneh bae maksudna sendal pegat seuri nya mah sendal aing pegat budak hahaha ye tuh pan sendal pegat balain seuri batur mah boga sendal kulit beli deh masih manyun keneh bae santri sendal jepit pegat seserian kunaon emang sia seserian awas ya ka masjid aing ti heula keluar santri tapi tetep ka surga bae masyaallah hese lah pokoknya kesenangan santri mah mantap pohara jasa batu nyana mah lapar karak ngahurungkeun seuneu lapar
Rasa lapar masak masak ngahurungkeun seuneu. Encan boga naon nu deuk dipasak encan boga. Encan boga santri mah geus ngahurungkeun seuneu masak kakak nya ngaloyog ka warung aya naon di warung. Nanyakeun ieu eueuh itu eueuh ieu eueuh itu aya kerupuk da jeung kerupuk. Kahutang deh kerupukna ge. Woi, tapi masya Allah kesangan daharna ge. Pohara jasa. Tas dahar kesang bariotan ngarokok ka majelis. Lantaran di majelis mah aya kipas. Make kipas. Waduh, atuh eleh bupati mah kujana mah. Kecil bupati mah tuh. Bupati mah dahar di restoran merengut keneh bae. Masya Allah santri pohara. Aja ditanya ke depan saya tas dahar hareudang jason nikmat jasa jeung naon kerupuk aing mah. Masya Allah, emang saya boga beas babaturan lain. Beas da nang nyuk di babaturan. Masih kena senang keneh bae. Ya Allah, ya Rabbi, eta teh kasenangan kos itu hese jasa. Moal manggih be pokon. Nikmat komo tama mantes balik biasa keneh duit aya keneh. Tama atuh geus raja eleh raja. Gitulah santri ya karim geus boga moal manggih be kasenangan hirup jadi santri. Kapusing jadi santri mangis. Babaturan geus kawin deui nyana encan kawin. Emang pusing henteu nya. Sia umur geus sabaraha? Aing umur 35. Batur sia geus karawin. Duta mah geus aya tulisanana. Yeuh, atuh geus diatur ku Allah. Nya mah geus pokona mah di pondokna keneh geus jadi wali. Datang maka kabar ngalamun tetep. Batur aing geus kawin gawe aing encan. Tapi di zohir mah tegar bae nya, zohir mah tegar bae. Sanajan batin mah menangis. Senang we santri ya Allah, moal manggih. Pokona ku santri mah moal we kajen ku kumaha. Indahna eta santri. Ngariung, bro, we dibere segala jeruknya nol ribut. Perebut nya mah sakumaha kos di LP. Bro, kos di penjara gitu. Padahal mah jana mah teu hayang nanaon ngan resep doang. Resep jeung lapar eta doang. Tapi indah we eta santri Masya Allah karim. Ai di tu mah di mana di Bandung lamun anu maot kan di lawang ieu tah di lawang dibabagi ka dieu keluar santri. Asup deui nya ka dieu. Asup deui terus dibagi deui 3 kali ka dieu. Tinggal nu ngabagi asana ieu deui. Santri fokus kitu balik deui ka dieu asup deui balik deui. Masya Allah kayak datang ke pondok sia urang sabaraha? Atuh aing mah hiji, aing mah 3 cakna. Balik ka dieu. Tapi tetep ka sorga bae. Tamangan seni doang seni. Ya Allah, ya Rabbi geus indah pokona moal aya keindahan cara jadi santri moal aya. Mantap. Lamun kiai haji berubah keur waktu masantrenna mah kos kitu tah hirup leutik barang kuari jadi kiai ngagede. Eueuh sinaran. Eueuh kudu ulah robah deuleu ge. Kiai-kiai anu laluhur kabeh ge teu rarobah, nyantri terus bae nyantri. Eta nu haju robah tah eta dicabut keberkahanana ku Gusti Allah. Ulah robah. Baheula nyana beuki jengkol istiqomahkeun jengkol. Masyaallah bareng kuari jadi gol karobah nyana geus embung jeung teri. Geus embung jeung tembang. Padahal mah nu ngangkat nyana jadi kiai teh eta. Atuh eta istiqomahan. Masyaallah jadi geus sanajan geus jeung daging deun naon tembang mah ayakeun bae. Cikal bakal. 2 wujub zakat utai gagaping deui wajib zakat bikimatil abid ing dalem rega pirang-pirang hamba zakat nulit tijarat tatkala ana ya abid ikulit tijarah kena dagangan liana zakat tijarat ikla satuhuna zakat tijarah wajibatun niku kang wajib bilin wala ibrata bi khilaf zawil khair utai kang kametelu ada wujub zakat iku ora wajib zakat pilabin pirang-pirang hamba zakat nulikun ya tatkala ana ya iku pirang-pirang ingwan mereka obatna ada wujub zakat bil khair mutlaqan tekang pemate ko ora wajib zakat dan zakat di dalam jaran mutlaqan mutaqabi dan kalawan kaul ada wujub zakat galal jumhur ngucap sapa jumhur wa fasala Abu Hanifah ta'ala nafsil merinci sapa Imam Abu Hanifah faqala maka ngucap Abu Hanifah ing labat wajib zakat bil khair wajib apa zakat di dalam jaran zakat tatkala ya khair zukuran iku pirang lanang wa inasan saimatan
lan pirang wadon kang saima wali sahibi al khair wali sahibi al khair lan ikut tetep kadue kang anduana khair utawi milih-milih insya lamun kersa ya sahib atau kang ngayakeun ya sahib an kulli palasin saking saban-saban jaran dinar ing sadinar wa insyaallah lamun kersa ya sahib qawam ngarga maka ngarga-ngarga ya sahib ha ing khair atau lan ngayakeun ya sahib rubal usi ing 1/4 walan yusabab lan yusabiku maujud biha ing dalam khair wa madzukuran penting pirang-pirang jaran kang lanang al khulus pirang-pirang kang murni pala zakata maka zakat iku wajib bidzalika maka zukurul khulus wa tajibulan wajib zakat bil inasin dalam pirang wadon al khalisati saking mulus an bahz ibn hakim wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli ma'ahu tawi kilaiki kuswiji babal tetaping dalam mertelakeun maf'ul ma'ah wa utawi maf'ul ma'ah al ismul mansubu iku isim kang den nasabaken alladzi yuzkaru kang den tutur ya ladzi libayani man fa'ala ma'ahul fa'alu karna mertelakeun wong kang den pigawe minhu saking manna papagawean an fa'ila ma'ahul fa'alu nahu gaulika yaiku saumpamane ucapan siraja al amiru wal jaisha tegasa paraja serta bala tentarane wastawal ma'u wal khashabata lan wis papak apa banyu serta kayune kos kitu mah tau pagawean budak nu kakarak asup ka podok jang maca ulah salah besi dibaca ja'al amiru wal jaisi besi ja'al amiru wal jaisu besi wastawal ma'u wal khashabatu nah eta dipagahan ku Imam Son Haji ulah salah maca jadilah jurumiyah TK atau makos itu nah ieu lain isyarah al maf'ulu ma'ahu huwa alladzi tuf'alul asya'u kulluha ta maf'ul ma'ahu ya maf'ul ma'iku kang den pigawe apa pirang-pirang perkara kulluha sakabehe asya' ma'ahu sumertane lazi wa bihudurihi lan kalawan hadire lazi wa huwa Allah lan utaya lazi ku Allah al-ghaimu ala kulli nafsin bima kasabat kang jumeneng ing atase saban-saban awak-awakan kalawan barang kang usaha ya kullu nafsi ar-raqibu kang nginyen makul li syai'in sumertane saban-saban perkara wal hadiru ma kulli syai'in lan kang hadir sumertane saban-saban perkara wa huwa ma'akum aina ma kuntum lan utawi alladzi ikut tetep sumertane sira kabeh ing dalem panggonan tinemu sira kabeh wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngadawuh kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing lampad anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi tawi tuan iku kang ngambarengi ing dalem lalancongan lan khalifah ing dalem ahli lan harta lan anak fal ma'iyatu inda ahli al-farqi al-ilmu wal ihatatu maka utawi sifat ma'iyah sifat bareng dalam munggu ahli farqi iku al-ilmu ilmu wal ihatatu lan ngawengku lan ngamot wa inda ahli al-jam'i az-zatu was sifatu lan ing dalam munggu ahli jam'i ku zat lan sakehe sifat lianna sifata la tufariqul mausufa karena satuhuna sifat iku orana misah papisah ya sifat ing mausupe fal ilmu la yufariqul alim maka uti ilmu iku orana pisah ya alim ing ya ilmu al alima ing alim qala Allah ta'ala ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum isyarah maf'ul ma'ah kieu al maf'ulu ma'ahu huwallazi tuf'alul asya kulluha ma'ahu maf'ul ma'ah teh zat Allah nu dipigawe seluruh perkara kulluha
besi pajar aya anu kaliwat disumulkeun ku taukid ihatoh suak kabeh perkara ma'ahu babarengan jeung Gusti Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadirna Gusti Allah atuh Gusti Allah teh allazi teh Allahu Gusti Allah al-qaimu ala kulli nafsin bima kasabat anu ngurus kana sok kabeh awak-awakan terhadap usahana ar-raqibu ma'a kulli syai anu nginyen-nginyen ngintip serta setiap perkara wal hadiru ma'a kulli syai'in jeung nu hadir serta tiap perkara atu Allah teh wa huwa ma'akum aina ma kuntum bareng jeung anjeun di mana bae anjeun aya eta urang mun carita tentang ma'iyah kos kitu lamun carita lafad mah kitu bae kajen kukumaha ge bahasa surah lafzi mah kajen kumaha ge kitu bae tapi kan nu hese ge urang teh ieu ngautarakeun rasa supaya urang boga rasa nu hese ge kan ieu teh ngaji rasa ma'iyah Allah teh supaya karasa ku urang sehingga bisa kajahoan jelema nu boga rasa babarengan jeung Allah jeung nu teu boga rasa lamun urang nyaritakeun surah mah kabeh ge kitu bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum wah komo tukang ceramah di panggung teh hati-hati saudara-saudara Tuhan bersama kita di mana saja dan kapan saja Tuhan bersama kita hati-hati awas jangan sekali-kali kita itu membuat kebencian Tuhan sebab Allah itu bersama kita kalau kita melaksanakan memperbuat sesuatu yang Allah tidak senang malukan kita orang kikituan teh hayang amplop pan eta Allah teh senengeun je cak Allah sia mah lain disungut lain di hate sia kumaha ieu lakon kunaon ieu lamun ditegur ku Allah ieu jang batur supaya urang kabere abeh kadulun serem gitu bae tah satungtung teu boga rasa kitu bae kanyahoan tapi lamun geus boga rasa mah lain salat nu boga rasa dideleukeun jeung nu kakarak surah dideleukeun doang lain salat jelema nu boga rasa didengekeun ku Gusti Allah jeung nu boga surah didengekeun doang lain salat nu boga rasa dikanyahokeun ku Allah jeung nu nyaho dengan surah lafzi kanyahoan ku Allah beda salat anu boga rasa babarengan jeung Allah jeung anu boga surah Allah babarengan doang lain deui jadi urang teh deuk mindahkeun rasa hese jadi urang supaya pindah tina bahasa surah kana rasa eta hese jasa tama lain lalakon tama kos kitu mah supaya karasa ku urang teh hese jasa urang lamun nyaritakeun tentang jeruk bahwa jeruk teh bentukna kos kieu rasana kieu encan ngajar jalma encan ngarasaan urang ada jeruk hese bae hese bae kajen kukumaha ge tapi urang geus ngasaan mah teu dirasakeun ku urang koleta oh kos kieu rasa jeruk teh aya deui jelema nyaritakeun tentang baso teh hebat jasa ngeunah baso mah sebab eta teh daging sapi digiling datang ke alus supaya ngeunah tambahan daging marmot di samping daging marmot supaya ngeunah make daging beurit saeutik utek teh saeutik make daging beurit kasus geus lain kakarakuari terjadi besar-besaran baheula di Surabaya maki daging beurit tangkap keluar deui dagang baso deui
kasus besar deui basa eta di Jakarta. Wah, baso anu luar biasa tangkap. Keluar dagang deui. Garut. Pernah luar biasa di Garut tukang baso ngeungkeun sakumaha anu naon karangarana ngabesan. Tah, begitu diselidik make daging berit Tangerang, iraha kara. Besar-besaran pon hari teh pohara jasa make daging berit. Eta teh cenah ngeunah daging beritna. Ente beusi teu percaya, coba goreng daging berit. Rasakeun ku sorangan. Coba ge. Kiai kunaon kos kitu mah nyoba doang ngeunah apa henteu. Eta kos kitu tah. Baso, ieu keur carita baso. Karasa kurang ngeunah, tapi nu henteu bae. Ingeunah somai. Carita ribut lah tanyana. Woi, jajak aing mah ngeunahan somai. Itu ngeunaan baso. Ngeunahan somai sia. Sebab somai mah kan aya kacangan, setiap nu aya kacangan geuna suka mana bae sia mah. Sama sok aju ngaburkeun permasalahan. Kacang nu mana nu ngeunah. So, cek lagi ngeunahan somai, ngeunahan baso cek aing mah. Kajian kuku bahage komo lamun geus eta baso. Aduh, dagingna geus seungit teh baso. Teu meunang urang teh bergelut. Teu meunang urang teh kitu bertengkar tentang rasa teu meunang. Sebab hiji-hijina letah diberena ku Gusti Allah beda-beda. Minyak seungit we minyak seungit, cak aing mah seungitan ieu, cak aing mah seungitan ieu, cak aing mah seungitan ieu, nu mantak beda-beda. Teu meunang bertengkar rasa. Baik ceuli maupun irung maupun lidah, teu meunang mata, teu meunang dipertengkarkeun. Cak aing mah jagelisan itu. Itu mah hideung, hideungnya kereta api. Emang kurang, atuh hideung nama kereta api, tapi banyak yang nunggu. Waduh, masyaallah. Berarti hideung kong ya kajian kumaha ge. Tah eta rasa ngaranna, rasa mata, rasa ceuli, rasa irung, rasa lidah, rasa leungeun tidak bisa dipertengkarkeun sebab rasa mah beda-beda jeung Allah merena tetap beda-beda. Eta keur carita hisi, kuari kembali ke maknawi. Aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa dina ilmu Allah. Aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa basor. Aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa sama. Aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa ma'iyah. Teu meunang bertengkar nyana. Cak aing mah ngeunaheun boga rasa ma'iyah asa bareng jeung Allah. Atuh ngeunahan ru'yat Allah, perasaan asa ngeunaheun jasa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah. Cak asana aing mah dina ilmu Allah teu bisa bertengkar tama rasa, baik rasa zahir hisi maupun rasa batin. Secara maknawi intina akur bae ge ku Allah dicicrek-cicrek jelema nu endek diangkat jadi waliun min auliyaillah dibere seluruh rasa nu tadi. Mimiti tina asa dideuleukeun ku Allah naik kuari asa neuleuh ka Gusti Allah. Henteu bisa disurahkeun kos kitu mah. Sebab eta mah gaib di jero perasaan. Engke lamun dijelaskeun bisa sasar. Lamun henteu dibere teu bisa. Teu bisa endek ngajelaskeun bae, endek ngajelaskeun bae. Sebab kan jelema mah kabage mengungkapkan hati. Ingin mengungkapkan hati. Nu mantak di SMS teh atuh aku rindu. Ingin aku ungkapkan seluruh kandungan isi hatiku. Moal ka SMS ujianana. Naon sebabna hese endek nyaritakeun cinta bae hese. Ungkapan hati. Nu mantak di deuleu be ungkapan hati mah zahir. Eta zahir teh ungkapan hati. Urang datang ka hiji pondok pesantren, pondokna teh aya 2 tingkat, aya bendera konengan, ungkapan hatina terwujud di dinya. Urang neuleuh kiai, kemudian boga mobil Fortuner. Kemudian pakai pakaian ungkapan hati teh eta diwujudkeun di baju, diwujudkeun di kendaraan. Lamun lain ungkapan hati jam moal bisa. Urang neuleuh seorang kiai majelis da kos kitu dan lain sebagainya ungkapan hati kos kitu. Kiai teh engkeuy-engkeuyan pilkada ungkapan hati keur diekspresikeun di dinya. Ungkapan hati kabeh teh ungkapan hati. Nah, iya jelema ngaji ka dieu, ieu kan ungkapan hati dibuktikan ku ngaji. Aya anu bener-bener dek ngaji,
aya nu hayangnya doang, aya anu memang diimhanda dicarekan ku pamajikan, aya anu pelampiasan, macam-macam. Nah, nu jelas ungkapan hati dibuktikan ku ari trek ngaji. Lamun lain ungkapan hati teu bisa. KBG itu ungkapan hati, bangunan, ungkapan hati, tah kos kitu. Jadi orang gok ka imah kiai, ungkapan hati geus kadeuleu timiti bangunan, timiti kendaraan dan lain sebagainya. Eta mayoritas aya nu henteu. Aya nu henteu kiaina teu boga ungkapan hati selain Allah. Tapi eta zahirna teh mengelilingi manehanana, mungkin bangunan pondok, mungkin majelis, mungkin kendaraan dan lain sebagainya. Tapi jelema mah henteu, ngan eta mah aya. Iya sebagai cobaan ti Gusti Allah nyana maka Gusti Allah baik, berarti lain zahir lain batin. Nah ieu tan maca kos kitu hese ungkapan hatina kadeuleu ku urang. Mayoritas sama kos kitu urang asup ka dinya ungkapan hati diwujudkeun di pondok, diwujudkeun di kendaraan, diwujudkeun di berbagai-bagai. Eta kan ungkapan hati lamun lain ungkapan hati moal bisa. Nah, kita ngawujud teh jadi kos kitu. Kuari ungkapan hati na mantengan ka Allah, ku Allah dibere mengelilingi manehanana, mengitari manehanana. Aya anu sekelilingna imah lah, kendaraan lah, pakaian lah dan lain padahal hati na manteu. Ieu ge sulit, mantak aya tanda. Lamun teu tandaan urang keliru. Aya tanda nu mantak ieu teh ungkapan hati zahiron wa batinan, apakah zahir doang batin na manteu? Nu mantak make tanda BHS sanajan dipicen BHS nak BHS bae. Kuari atlas ganti ku urang atlas tempelkeun BHS kadinya urang keliru. Isi samping atlas apa BHS ieu. Sebenarnya ja aing sering make ieu mah sebenarnya atlas tapi merek BHS. Isi aing teh nu salah apa itu? Keliru. Da ieu keliru ye. Gajah depak. Wari gajah duduk ya gajah duduk picen merekna ganti ku BHS. Urang bisa langsung nebak. Gajah duduk kajen ku kumang. Ieu merekna BHS. Bohong ieu BHS kajen ku aya tanda. Nah ieu ge nu mantak layari pul wali ilal wali. Urang teh hese nyaritakeun ungkapan hati nu asli. Sebab diekspresikeun dina zahirna kos kitu. Kabeh ge ungkapan hati. Ngan kuali makanya hoan. Oh iya mah lain ungkapan hati berjalan dengan sendirinya. Iya mah ungkapan hati. Iya mah lain kanyahoan layaripul wali ilal wali. Kuari urang dek ngaji rasa. Itu supaya karasa Allah babarengan jeung urang. Babarengan teh naonna ieu teh babarengan teh ieu lah dek dibahas. Al maf'ulu ma'hu huwallazi lazi teh wa huwa Allah. Allah allati tuf'alul asya anu digawe seluruh perkara ma'hu bareng jeung Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadir Allah eueuh nu kaluar ti Gusti Allah eueuh nu kaluar ti Gusti Allah ieu teh alam teh sebab ciptaan Gusti Allah. Allah nyiptakeun langit berarti di dinya aya Allahan. Allah nyiptakeun bumi berarti aya Allahan. Allah nyiptakeun antara bumi jeung langit ya gunung ya laut aya Allahan. Termasuk urang di ciptaan Allah berarti aya Allahan. Ye, atuh hayang kapanggih jeung Allah mah berarti urang bagi Allah. Ye, nu mantak la ilaha illa ana. Oh pangeran kecuali aing. La ilaha illa ana jeung la ilaha illallah sarua. La ilaha illallah teh pangeran wajib sembah Allah. La ilaha illa ana akur bae. Kok bisa akur? Bagi nu geus berperasaan pangeran nu wajib disembah kecuali Allah. Pangeran anu wajib diteangan nu wajib lah maksud nu dimaksud kecuali Allah. Datang kala matluba kecuali Allah. La maujuda kecuali Allah. Eta emang bener ngan teu meunang ku ucap kudu ku rasa. Ta ieu mindahkeun rasa ge nu hese teh mindahkeun rasa. Nu mantak kudu aya mursyid. Guru mursyid. Waduh kiai cenah leangan guru mursyid ku hese-hese teh. Hese teh bodol sehero. Atuh siana bae endek tah moal. Je atuh Allah mah maha segala-galana. Urang dek gaji amil pasti guru ngaji amil aya. Urang dek gaji jurumiyah Allah nyiptakeun jang ngaguruan jurumiyah aya di mana bae ge. Urang dek gaji fatul muin aya guruna kajen gugumag. Urang dek ngaji mantek atuh asal siap martil. Ayah kajian kukumaha ge. Urang dek kaji Ibnu Bilaga Johor Maknun datang ka Ukudul Juman ayah kabeh ge aya guruna.
lamun dieuwekeun lain pangeran atau Allah. Loba kakurangan Gusti abi hayang ngaji bilaga kota aya guruna. Maknya cek Gusti Allah ngaleng ka hatus ya. Coba ka Cianjur ka ditu, coba ka Sukabumi atawa di sisi mata sia ge aya. Di kaji naon si ayo? Ngaji hadis atuh ngaji. An sia mah peureum bae si ngajina. Ayo coba. Mun teu peureum ngarokok. Aduh, batur ngarokok nya ngarokok. Eta lain jelema kos gitu mah tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Aya guruna. Sok. Gusti eta mah deuk ngaji ilmu nu bener, deuk ngaji ilmu nu jahat. Aya guruna sia hayang belajar teluh teu kudu ka Sukabumi. Terkenalna di Sukabumi di Jampang, kuari teu kudu ka Jampang sebab urang Jampang geus ka dieu. Guguru sia teluh di dinya. Aya kajian kumaha ge, hayang teluh ingkig. Hayang teluh naon sia? Deuk Sukabumi aya, deuk Banten ge aya. Deuk ka ditu Ciamis. Tuh, kamana karakatuna kamari tsunami teh? Pangandaran. Woi, eta teh gudang teluh. Lamun di Sukabumi pabrik teluh, di ditu gudang teluh. Emang kumaha gitu pinggir laut mah apa meungpeuk. Raja teluh. Mantap cek wali Maulana Hasanuddin nyarita hayang ulah kena teluh minum coba ge hiji laut kidul kadua laut kulon kaler inum mantap ka pameungpeuk nginum urang lek tadi ke Banten nginum lek geus moal kena teluh salila nun lu beneran tapi eta mah dina di teluhna moal kena sebab eta dirinya kan kedidi raja-rajaan lah kabeh. Nah, urang gegelutur, wa abdi mah cenah hayang guguru ilmu naon ngaranna politik. Di Universitas Ambalaya, komo keur zaman Gus Dur mah teu kudu ka universitas. Gus Dur terus mendidik politik melalui media cetak, media elektronik dan langsung Gus Dur ngadidiknya mah. Henteu aya nu dipelitkeun soal politik ku Gus Dur. Perekonomian kitu keneh, hayang guguru naon? Hayang guru nyopet teu kudu ka mana ka Sulawesi teu kudu. Guru nyopet teh urang Bugis jarago jasa nyopet Bugis mah kaya sikeun angka asupkeun ka cai set lamun encan bisa di kitu encan bisa. Kula ge baheula teu tamat eta. Hayang guru naon bae aya guru penca komo guru penca mah. Hayang penca abal-abal cukup ka Habib Rozak. Nyana mah bisa pencangan teu tamat. Lumayan lah sakitu mah. Reungit-reungit bae bisa katepak ku nyana. Maksudna endek guguru naon? Kuari cenah hayang guguru syariat Ambalaya, endek di modern, endek di salaf. Kuari cenah hayang belajar thariqat. Belajar thariqat guru Ambalaya, endek thariqat nu bener, endek thariqat nu bikung Ambalaya. Abdi mah cenah hayang belajar teh thariqat nu bener aya bae. Abdi mah hayang belajar hakikat. Aya guruna dihareupeun ente aya guruna teu kudu hese-hese cenah ieu neuk neangan guru hakikat ka mana entena endek apa henteu jasana jandek ngaji amil ge di lingkungan pondok pasantren nyana nempel jeung pondok pasantren bahkan kokocoran imahna sakokocoran jeung pasantren teu maksud ngaji amil mah teu nyahoeun di dinya guru amil emang kumaha gitu hayang ngaji gitu nan kana jurumiyah nyana teu maksud padahal didinya Ambalaya guru teu maksud teu nyahoeun sugan teh mah guru jurumiyah tapi lamun maksudnya nanya mana guru jurumiyah tah barang nyaho Ambalaya tuh Ambalaya tiba heula ge gitu keleh guru thariqah urangna endek apa henteu lamun endek Ambalaya begitu urang asup jahoreng loba horenganan guru thariqah teh Ambalaya nu di Golkar nu di PDI Ambalaya ieu thariqah naon ieu urang guru hakikat atuh aya cak Kangjeng Nabi lau annal mu'mina ala kullati jabalin laqayyadallahu lahu aliman yu'allimu andai kata seorang mukmin lau annal mu'mina ala kullati jabalin di puncak gunung di leuweung di laut nyana hayang guguru ilmu hakikat laqayyadallahu niscaya Allah bakal netepkeun ka manehna aliman yu'allimu guru hakikat nu bakal ngawurukan gala dikirim ku Gusti Allah
nu mantak loba nu di leuweung jol datang guruna. Di loba di luhur gunung bae jol datang guruna. Lamun kiai muslim benda kerep cicing di luhur gunung terus bae nyana di gurung Cermai ibadah ka Gusti jol Syekh Syarif Hidayatullah menjelma. Assalamualaikum wassalam sasalaman ditanya Syarif Hidayatullah nyambung jeung nyana diurukan ku manehanana terus ilmu hakikat asal ente endek siap guru aya jitu lain pangeran Allah aing eueuh mah ulah boga pikiran aing hayang sabernama ilmu hakikat tapi eueuh guruna atuh siana teu siap ji pugu siap jasa masantren teu atuh teu berarti teu siap jelema nu endek belajar ilmu hakikat mah tetep kudu masantren. Lamun jelema mere ilmu hakikat kan henteu mondok, salah guruna. Atuh salah guruna wudu can becus, salat can becus, kuari dek dibere ilmu hakikat. Ka ditu lengket tetebakan. Ieu imah sia di hareupna aya tangkal cermeannya. Ija eueuh, baheulana ayanya. Ija eueuh, baheulana jasa coba ge tanyakeun, kuari ge tinggal tunggulna aya ge. Eueuh ya tunggul nage keur ieuna mah ngaya eta ka ngan nu nyaho embung eleh bae ta dukun tolol eta lain hakikat teh ilmu jurig ilmu hakikat teh lain gos kitu nah ieu urang teh hayang boga rasa supaya karasa dibarengan ku Allah urang babarengan jeung Allah jadi baca ayat nama wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana dibaca bes sababaraha ayat tapi kunaon teu nyulusup ka jero hate oh kudu aya guruna heula tek cek guru sia bener ieu teh neuk ngaji hakikat sumuhun maksudna ngaji hakikat teh ninggalkeun dunya ninggalkeun makhluk abdi deuk ka Gusti bae bener sia laras di imah naon pagaweana ngawarung siap henteu lamun kuari eureun ngawarung siap sebab dunia mah warung mah urusanna dunya muhun siap sia ninggalkeun warung lain siap deui geus jarugi bae oh atuh geus kitu bener salian ti eta naon urusan sia dunia abdi bisnis kumaha mun eureun bisnisna siap salian ti eta sia naon abdi osok ceramah nyeramahan nyeramahan batur ai jadi sorangan osok dicaramahan kilok ai sia ku bolon-bolon teuing ai batur dicaangan ai sia kabeulem eta lah abdi hayang guru hakikat eureun caramahna mangga sia di imah naon pagawean boga santrina yayasan modern apa salap modern bisa teu eureun dina pasantren salap bikeun ka batur tiasa sia naon ieu pagawean abdi mah magahan ngaji salapi apa yayasan salapi santri aya sabaraha aya 300 mah sia deuk ka Allah apa deuk ka santri deuk ka Allah sanggup teu eta ninggalkeun santri sanggup abdi bener berarti deuk ka Allahna berarti bener deuk ka Allahna teu kabita ku santri ditinggalkeun bae teu kabita kuda naon ditinggalkeun sia boga imah boga mun sia ninggalkeun imah cicing di luhur gunung sia daek embung daek imah bikin tama ka pamajikan ka anak geus bae tinggalkeun siap jasa abdi mah pokona mah asal aya nu nungtun berarti beneran Imam Ghazali buktina pamajikan anak ditinggalkeun 13 tahun nya ngalalana ka Aqsa ka Yordan terus ka Mesir balik deui terus ka Tusi ieu Imam Ghazali bahkan Tuan Abdul Qadir urang jalan langsung ka Baghdad teu balik deui ka ditu geus teu aya harapan balik deui teu hayang deuk balik deui ka ditu sapira wawarisan teu hayang marisan geus ka Allah tuh coba ente deuk pindah ka mana kuari ayo ese ilmu hakikat teh batak aya guru lama pimurideuna nu eueuh gah ieu mah ngaji torekat aju tamat bae dek nadi kade abdi hayang norekat norekat ayo sila beat awas siga deh nya ya silakan pikir ke jubah hareup ka dieu ya siap geus kuari geus datang ka Sugro ya jubah hareup ka dieu kuari geus datang ka daerah Kubra sia jadi kuari Kubra aduh jadi Kubra teh geus beres Kubra ngaranna hakikat can datang torekat henteu Kubra teh bubar
Geus biasa. Bebe nya ka babaturana alhamdulillah geus datang ka daerah Kubra. Aya tarekat kos kitu. Tarekat mah deuk mindahkeun rasa. Syariat teh supaya karasa. Engke karasa lazat pindah crek bae. Datang ka hiji nu nyana hese nyaritakeunana lantaran di jero hate teh Allah doang. Teu akan Allah doang. Kalamun lempang cak di dieu teh ye, cak di jero hate teh tungkul cek di hate ulah dideuleu tah mah. Mun aya suara-suara musik ulah didengikeun tah mah bimbingan langsung ti Gusti Allah nyana ge kageteun. Sehingga ku lazat-lazat pengeunah di jero batin teh aya nu Allah jeung aya nu nganasehatan ulah kitu ulah kieu ulah mun aya nanaon di bejaan ku nya eta teh anu teh oh kaget urang pindah tah tina syariat nu kamari ngeunaheun seakan-akan eta teh lalagaan ku ari mah ieu ngeunaheun amat tah eta jang nuntun ka dinya kudu aya guru mursyid ngaranna. Carana kumaha adab tentuna pinuh ku adab jeung Allah teh kieu adabna jeung manusia teh kieu adabna tarolah jeung manusia mata mah baru syariat lah ieu urang bertarekat nah ka Gusti Allah kumaha cara mandi kumaha cara wudu kumaha cara wudu beda urang lamun mandina tarekat jeung mandi nu biasa mandina mah kadeurna akur tapi ieu hate digulak-gilekeunana urang terasa nupae di jero kamar mandi teh urang terasa di pandian urang sorangan padahal manu mandi tapi urang kudu berpikiran bahwa urang teh keur di pandian teh cing hade saya pocong ngagarabag sorangan urang tarekat teh jadi pocong aya we tunggungna mah set beres wudu istighfaran mata astagfirullahalazim wa atubu ilaih celi istighfaran terus irung istighfaran sungut istighfaran terus beteng istighfaran dubur kubul endek wudu teh angel jaeueuh dipatul muin mah syariat kok ieu bisa kos kieu endek didatangkeun ka Gusti Allah jadi kos kieu nah mantak we beda urang ngajarkeun nu kos kitu kanu ngaji patul muin teh akur ditentang ku ngaji patul muin eueuh di patul muinna riweuh amat wudu geus kos kitu Allah mah maha uninga geus bae kocok beres geus kos kitu ge atuh geus atuh sia datang ka dinya mah ka dinya bae eta syariat garana pake ku sia patul muin geus ieu mah keur perjalanan deuk di ka Allah keun melalui thariqah tama melalui syariat ku ari mah melalui thariqah tek ditu naon ieu kurang nu deuk diinget mulai Allah teh maha uninga urang dihareupeun naon ngaran cai teh kos kitu tas mandi lila pandina syariat teu meunang lila tapi kan ieu deuk didatangkeun ka Allah deuk datangkeun rasa cak Allah aing nyaho nu kadeuleu ku sia ku aing kanyahoan nu kadenge ku sia ku aing kanyahoan nu kaambeu ku sia ku aing kanyahoan nu karasa ku bibir sia ku aing kanyahoan nu aya di beuteung sia ku aing kanyahoan dubur sia kulbul sia ku aing kanyahoan suku sia ku aing kanyahoan leungeun sia golbu sia sok ngomong ya mugol libal qulub dah ku aing kanyahoan lelembutan sia latifatul qalbi latifatul lapat sirap tu khotib tu akbali aing nyaho eta teh ciptaan aing deuk ka malumpat sia kanyahoan ku aing kabeh mulai rasa ner-neran urang ieu deuk ngadatangkeun maiyah iya heueuh nya aya geus mulai ner lempang ka mana we aya Allah mah di mana kajahoan ku Allah kakarak ilmuna doang ieu ai di mana be geus bae sia salat di kamar nyembah ka aing nyaho sia salat di masjid nyembahna ka aing nyaho sia salat di masjid nyembahna ka aing nyaho sia salat di nu rame nyembahna ka aing nyaho sia salat di leuweung nyembahna ka aing nyaho sia salat di luhur gunung nyembahna ka aing atuh aing nyaho deuk di mana sia aing nyaho bae mulai urang rada ner sieun ka Allah istirahat urang tas ngalawudu teh geus beres bae diuk bae ngarokok norekat sih ngarokok bari nyekel remote TV teh disetel aya naon ieu penting di TV teh tungtung nama Allah deui bae. Wih, adegan hot, masya Allah. Aduh, ya dorekat si kos gitu ka tipi-tipi. Mantap piceun kos gitu mah ngajauhkeun rasa. Enggeus tah urang.
tuh wari salat maka sesengitan heula ke awak-awak di bila perlu aya buhuran tidak syariat beulah pas itu teh tapi ikan dek babarengan jeung ahli Allah saha malaikat terus minyak sengitan kurang pan aya ge nu paeh jadi minyak sengitan mah urang teh terasa paeh kahulu-hulu kasirah-sirah minyak sengitan mulai jadi mah neuk dibungkus ku sieu mah ge di minyak sengitan ge aing paeh mah moal ieu tuh kan mulai maka baju nu putih perlu samping nu putih jadi tuh mah paeh mah teu kudu dibungkus deui geus putih-putih mah tinggal ngubur bae boga urang rasa mulai langsung orang nangtung istighfar deui mata istighfaran celi istighfaran irung istighfar angel 2 rakaat nyana jeung 1000 rakaat jibatur nu bersyariat mun ditimbang hebatan 2 rakaatnya tuh rakaatani 2 rakaat ti ahli ma'rifat jeung 1000 rakaat ahli ibadah beda ahli ibadah ahli syariat basi beratan kena 2 rakaat tadi la ilaha illallah ahli ma'rifat hiji timbang jeung 1000 la ilaha illallah ahli la ilaha illallah anu dina syariat jauh beratan kena la ilaha illallah ahli ma'rifat dan sebab rasa tah badak deuk salat inget mata dideleukeun awas aing nyaho kadeuleu mata sia sebab mata sia teh nu aing awas aing nyaho kana denge ceuli sia teh nu aing awas aing nyaho kana ambe irung sia teh nu aing geus kabeh atuh nu abdi weleng fana ngaranna tah mulai rasa di dinya nah ieu teh didatangkeun rasa kudu aya guru lantaran naon nu ngahalanganana dunya nu ngahalanganana makhluk nu ngahalanganana nafsu nu ngahalanganana setan mun teu guru lu duduhkeun moal datang mata guruna mana aya entena endek henteu endek cenah tapi bari ngawarung moal bisa endek bari boga ruko moal bisa endek cenah ieu teh bari jualan mobil showroom komo endek tapi endek nyandung heula itu jauh atuh tabakos itu mah ieu mah endek dingeunahkeun hate ka Allah atuh sia kunaon mikiran ngangeunahkeun hulu handap ye atuh jauh melung di mana-mana ye ulah diurusan heula eta mah ieu bae heura urusan ieu luhur aduh babagi bae atuh cenah bisa babagi tuh kan kita eta guruna cenah Kangjeng Nabi nyandung ulah nyaritakeun Kangjeng Nabi sia deuk diurus endeu tah henteu ditampiling saku aing sia mah sok ka Kangjeng Nabi si ajungan nasehatan guru goblok tah ieu hese bertentangan jeung syarat okosna nu mantak ulah waka jadi penceramah ulah waka jadi kiai lamun encan boga rasa sebab naon engkena disalahgunakeun ka dituna tapi lamun geus boga rasa babarengan jeung pamarentah babarengan jeung bupati nyana datang neuk nasehatan lain deuk hayang untina pan aing urang mah datang ka bupati teh susuganan bagi anu encan dibere taufik ku Gusti Allah Subhanahu taala tapi nu dibere taufik mah aju ngarenyet hatena aing bisi isuk pageto pae ku yakin karena Al-Quran sanajan di sisi digigir loba nu ngahalalkeun aing moal atuh loba anu areureun ngriditna tergantung deuk disalametkeun jeung henteu bae ku Gusti Allah andai kata deuk disalametkeun ku Gusti Allah jorojoy di jero hatena ulah ngridit selesaikeun eta andai kata Gusti Allah hendak nyelakakeun deuk ngasaankeun narakana teruskeun atuh tah tinggal kitu bae tah mah sabodo kula mah sakadar nyampaikeun doang deuk areureun bae ngriditna mangga deuk terus bae atuh terserah tah mah berhadapan jeung neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayo guys nyampaikan mah ke di akhirat bisa ditanya ku malaikat pernah ente nyampaikan pernah saya saksina Haji Makmun beres nih tuh gitunya insyaallah emang di akhir zaman malain beuki bagus atuh ka ditu sakieu teh encan sabaraha beuki ka hareup mah beuki parah
terus bagi kaharep bagi para puara lain lalagan datang ka iman digadekeun imanku ipis-ipis kuariman nu tanda tangan gereja teh kakarak golongan MUI golongan Kiai Golkar baik ai kiai nu sajan maka karak dibere sekupi doang engke maka tanda tangan ima aya kepentingan wa ima atuh sieun terus geus hese berjuang hese usik sebab kabehan kabawa ke arah itu geus engke mah nu maca Quran nu ngamalkeun Al-Quran nu boga jujur saeutik bakal jadi mutiara diburu ku jelema di mana-mana didatangan ku jelema nyanana geus embung geus teu melu tapi terus bae ku eueuh nu jujur boh di kalangan pejabat aya hiji jeung celing kadeulean ku kabehan aya hiji kiai nu jujur kadeuleu aya hiji tokoh masyarakat nu jujur bakal kadeuleu ku balaria persis kos mentang atau nyenget lampu di tempoe itulah di akhir zaman mah can sabaraha guari kamari ieu mah urang ngadenge nu mabok neuleuh nu mabok di pakotaan ayeuna ambalaya ka lembur-lembur geus teu bisa ditahan polisi intel khusus menangkapan narkoba loba tapi terus makin hari lain makin surut makin hari makin tambah gitu kene nu zina ditangkep di Indonesia mah hukum urusan zina mah hukum lalagaan tanya panggil lantaran bapak nalapor ke polsek panggil anaknya kamu Sarwiti zina ya iya pak dengan Zaid betul pak Zaid kamu ngaku iya pak Sarwiti, ini berdasarkan laporan bapak kamu dizinahi. Apakah kamu ini diperkosa apa sama-sama seneng? Sama-sama seneng, Pak. Cek polisi itu sama-sama seneng, Pak. Sebab sarua seneng mah masalah di Indonesia mah hukum kumaha aturan-aturan Pak. Anak bapak ini mah atuh kapan namanya dilakukan secara senang-senang perlakuannya ini mah tuh nggak bisa dihukumi. Coba tanya deh, kamu ini diperkosa apa seneng? Sama-sama suka. Tanda sukanya bagaimana? Kalau bapak mau juga boleh. Cak polisi boleh oke sih. Yes, bubar cak polisi teh bubar. Hukum apa ya hukum korupsi dihukum soteh lamun teu kabeleteran kabehan lamun kabeleteran maka kabehan aman sentosa masalah nu dimasalahkeun soteh teu kabagian nu teu kabagian ngaluarkeun hukum supaya sarua menang etalah di Indonesia nasib urang kos kieu hirup di Indonesia pejabat tinggal pejabat gitulah kenyataan anak mantak mun teu bisa urang mawa diri ka Gusti Allah bakal kababawa pamalingan ditangkapna makin hari makin tambah luar biasa yang nama pamalingan hese urang nyaritakeun berarti moral bangsa iman geus ipis jasa karepna bakal leuwih urang onam geus kolot merenanannya isuk pageto anak urang saat anak urang umur 30 40 tahun tahun sabaraha eta urang geus di jero kubur mun anak urang teu dieusian hatena ku pendidikan agama saaya-aya di sakola doang kos kieu bentukna mantak ulama ngan sakadar mere pandangan kaharep urang makuari masih aya keneh deres di unggal daerah isuk pagetot 30 tahun kaharep masa anak urang nujuhna keur luar biasa kiai-kiai nu jalalujur geus sampir eueuh
sementara anak kurang teu dididik agamana cukup di TV jeung di majalah sekolahan majakos kitu pendidikanana urusan moral ilmu maksudna gening nu ayeuna jara di pejabat teh hasil sakola mana anu kadenge kuceli urang kaambeul ku irung urang rada merenah gitu ngajabatna pan eueuh komo kahareupna persiapkeun anak urang kadanan jang sekup nasional jang diri-dirina atuh kena nyahuan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wayahna di lembur-lembur kena ngaraji Quran anak kurang ditipkeun kena nyahueun sapina haria deres pan urang ieu daek ngaji teh baheulana kungsi ngaji di Palembura alif jabar ab jabar ba aba mim jabar ma ta jabar tamata sin jaresia jabar jasia jadi matasia hasil kitu pan urang teh baheulana teh ngaji mah pagon pan kuat ngan ieu mah keur carita ma min zamanin illa ba'dahu syarrun minhu teu cekel jeung Nabi urang ngaharepkeun ti Soeharto reformasi sugan leuwih bagus geuning leuwih ambalaya wari urang ngaharepkeun setelah SBY ieu sugan SBY mah jakabok brokanana teh ngan saukur ngagempuran senturi ngagempuran lean-lean lah ya pokona mah geus acak-acakan we urusan ngan saukur bohong doang urusan kebaikan peningkatan mun ku urang dipikir make otak anu jernih pembohong sebenarnya dimana seperti ayeuna gitu hasil padi di urang meningkat bohong ka adik perhitungkeun dengan arealna perhitungkeun dengan hasil areal tersebut mencapai sabaraha ton anu diberitakeun ku presiden akur teh jeung kanyataanna tek celi anjing celi aing mah tulah ieu mah keur carita mana buktina encan nu lain-lain eta bae nu babari diitungna sakitu bohongna komo nu hese diitungna ieu mah keur caritakeun bae nyana urang mah urangan isu pageto calon presiden moal leuwih bagus tibatan nu ayeuna sarun komong tekanan di Indonesia nu kudu ngotek-ngotek urusan kejahatan ieu adalah BPK mah kapan tah mah kaitanana jeung pamarentah tapi BPK sugan aya ngomong naon pan BPK teh toser untuk diteliti oleh KPK lah engke anu ngajukeunana mun ti BPK geus eueuh naon-naon berarti aya tekanan BPK makan teu meunang aya tekanan tah mah nya nama kudu bener-bener meneliti asupkeun ka KPK datang ka kuari encan pernah urang ngadengi dentuman ti BPK berarti BPK dikendalikan deuk di mana aya hukum sia mah teu ngalarti lah pokona geus sakainten teh pokona mah paling hiji dua sapira urang ketos atuh sadar supaya iya kabok-brokan teh kudu nyaho di luhurna di mana letak kebok-brokanana atuh saha nu ngucik-ngucikna kebok-brokan teh lantaran eueuh toser KPK tinggal KPK MA tinggal MA ai BPK na teh jalan atuh di sebuah negara BPK teh jalan hancur nanaon dia MA tinggal MA KPK tinggal KPK tinggal dasina bae ngararambai bae BPK ku urang kadengen teu naon nu pernah dos selama pemerintahan ia kerja apa tidak BPK tah tidinya hanya letak kesalahan negara mah sementara ia dibobol itu dibobol tapi BPK kok cicing bae pan nyana tah saha sia tah teu ngarti nu mendak mahasiswa dek demo ieu naon nu didemokeun cak urang lembur mah
mandulna hukum di negara, mandulna MK di negara, mandulna KPK di negara, tinggal SME, LSM, mamawa tas datang di puyang ngadengin lagi. Moal jalan atuh kabeh tah mun hayang nyaho letakna jalan teu jalanna sebuah negara untuk kelanjutan hukum deuleu BPK na sampai kuari can pernah orang ngadengin gitu mantap mandul coba di Amerika, coba di Jerman, coba di Inggris. Nah, etana lempang jalan. Mantap sekali-sekali ke Inggris. Iyalah negara. Berarti jahat pemerintah nu ayeuna datang ke BPK dimandulkeun. Eta teh kapan jelema super nu cicing di dinya teh teu bisa sembarangan. Super gendut, super gede, super segala-galanya. Tapi kan teu maju. Berarti aya main berarti kan. Jeung RI 1, jeung MPR dan lain sebagainya. Lamun geus dikitu-kitu negara tinggal rakyat bae. Karak asup gawe geus puyeng aing pasti dikaluarkeun deui. Gaji can jelas, kontrakan can kabayar, anak datang deui, kreditan can kabayar. Puyeng nu aya ngadahar baygon deui kitu aing ye. Maksudna keur carita kabokbrokan nagara diawali ku ti luhur datang ka handap. Masyarakat ka bawa-bawa, kiai nage milu ka bawa-bawa. Baheula manu korupsi teh hanya DPR hungkul dek ngajenengkeun bupati kuari mah kiai ge kasogok kabeh. Sa Indonesia kuari kiai teh disarogok dek pilkada dek pilgub. Eueuh ketentraman batin kiai. Hanya sabara persen kiai anu mengasingkan dirina batinna zahirna mah hayu bae tapi batinna mah anti aing mah. Hitung kurang di Pandeglang, di Serang, Tangerang, Bogor, terus Sukabumi, Cianjur, Garut, Bandung. Mana kiai? Aya cenah di cicing bae di lembur kura teu kapake temen kiai. Lain cicing bener-bener anti tahu. Nya ge pagon mun sekupi datang. Tuh, ya mah keur cerita kahareupna moal leuwih bagus. Ku urang dideuleu tokoh Golkar si eta. Tokoh PDI si eta nu bakal main, tokoh Hanura si eta, tokoh Petilu si eta, tokoh naon deui PKS Komu Nasdem si eta cek hate urang mampu henteu sih nyana ngalempangkeun nagara melalui hukum nu jujur jeung nu adil jak kahirupan kos kitu. Kapan eta teh anu kamari ngagagalkeun urusan sosial di mana Lapindo. Golkar teh kapan eta teh tokoh Lapindo nomor hiji. Anu masyarakat ceurik kejengek ku manehanna henteu disantuni ku ari deuk siap hayang jadi presiden. Mantap aing mah greget bage ka Golkar. Nyaho sian teu? Goblok meureun. Teu deuleu riwayatna baheula. Tuh, deuk kumaha? Tarindah ka mana Lapindo aya henteu santunana ngejerit urang ditu urang teh kudu ka bawah meureun nu magahan ngaji di ditu teh nu nyekel mushola di ditu nyekel masjid di ditu teh begitu usul ke presiden itu mah hak masing-masing pan eta nu boga Golkar otak pasak ya goblok. Yang besi pajar lalagaan aing greget ka Golkar bebeneran sorry ya aing ka jelema-jelema ka Golkar teu sepeda Golkar tanggal ka ayu tabat yang mana nu jujurna deuleu ka ditu atuh masyaallah baheula ngomong jeung Patriana salah satu Lapindo teh jelemana Triana ngobrol di imah kula di telepon jana ku Abu Rizal bagaimana dituna kurmujuna dahsyat kumaha tah aya tekad untuk memberikan eueuh ayeuna nama kumaha di luhurna bae cek Patriana tapi ternyata tidak ada tekad geus bae sabodoh
datang ke kuari eta udah dijadikan presiden aya karunya ka rakyat apa eueuh tinggal gitu bae terus nu lain-lainna naon geus karasa mun di organisasi naon gerakanana lamun di partai naon gerakanana untuk kemasyarakatan anu manfaat apa aya apa tinggal gitu bae tuh aju kudu kumaha tuh ge sabaraha sia kunaon nanya ka aing atuh aing mangan nyampaikan artinya urang kudu rapi ieu masa kitu dek saat balalok brok urang ulah milu bobrok tetep urang kudu mengenal jati diri urang lantaran urang bakal babalik menghadap Nu Maha Kuasa kudu wauh jeung Allah ulah kababawa kudu kitu urang aji Al-Qur'an urang aji hartina urang amalkeun moal kebal deui urang bakal menghadap ka nu bogana bakal ditanya eta keur diri urang isuk pageto nu anak urang kuari kakarak lahir umur 5 umur 10 20 tahun ka hareup 30 tahun ka hareup meujeuhna keur bok-brok jasa lain lalagan bok-brok jasa nah ieu tanamkeun kuari di anak urang imanna nu rapi Qur'anna maknana jang dirina bae eta maka dituna acak-acakan ge ai dirina geus nyahun ka Allah mah urang ninggalkeun dunia na tenang geus teu melang lain lalagan atuh sok kuari nu ceurik kolotna sabaraha ratus sabaraha ribu di Tangerang bae nu sulit dididik boro-boro ngaji SD bagi geus kesulitan di imahna berangkat di luar main PS eta teh geus lain lalagan ratusan ribuan di Tangerang nu datang ke imah kula bagi per hari masalah anak di imah berangkat datang ka eueuh nu geus saminggu nu geus sabulan gajeuna atuh geus teu sakola mah keuna ngaji di tempat pengajian teu aya gaul jeung budak kene Masya Allah eta teh ribuan nu kos kitu eta teh pan anu bakal calon 30 tahun ka hareup nya namanya agak ya Allah ya Rabbi Masya Allah tayelah ieu mah urang jeung anak urang bae ulah kababawa jeung teuing batur mah ieu mah lain omeaneun mun cara mah jauh tekad-tekad acat tapi tetep bae lantaran urang rakyat bagian daripada bangsa Indonesia urang tetep bae berjuang jeung ngadoakeun mudah-mudahan pamimpin-pamimpin urang jara lujur boga nurani karunyaeun ka rakyat jeung mudah-mudahan negara urang tetap subur tetap jaya iwal tinggal doa we urang makan boga Allah Maha Kawasa beuting dibere ku Gusti muncul seorang anak muda anu tampil prima neuk mawa rakyat bangsa jeung negara ke arah nu jujur walaupun ieu mah keur carita sulit nu sulit Allah Maha Kawasa tinggal sakitu ngaharepkeun nu ayeuna tara rampil mah nihil lain lalagan eueuh tapak masalahna mun kudu dimimitian di alip-alipanana heula riwayat Soeharto jadi pamimpin ti awalna ge hebat komo Bung Karno mah teu Gus Dur ti awalna boga sejarah anu luar biasa kemasyarakatan nu kuari urang nyaho si eta kitu dongengna si eta kitu dongengna si eta dongeng heula ti awal heula aya eueuh dongeng-dongeng anu kemasyarakatan mangpaat teh kitu teh muringkak bulu kulimah bulu naon bae enak orang nyarita kenani pembunuhan ngabunuh kabagi tilu ayam mayan amdun ngaja ayam mayan khotoun kesalahan ayam mayan subhu amdin sarupa jeung ngaja di antara nutilu laki sosok ila fil adi teu wajib kisos teu wajib dibalas patina kecuali dina ngabunuh nu ngahaja ari nu dua mah ngabunuh khoto kasalahan jeung ngabunuh sibi amdin sarupa jeung ngahaja eta mah teu wajib kisos tamat cuman wajib diat doang artina kisos pati bales pati
artinya dia cuma sekedar bayar hungku lah mun maehan ngahaja kakarak wajib kisos maehan deh maehan ngahaja maka maigus dijelaskan qasdul paliwasasi bima yaqtulu goliban ngamaksud migawe ngabununa terhadap seseorang Zaid misalna dek ngamaksud ngabunuh Ki Umar baik kudirina sorangan maupun melalui tangan orang lain nu jelas manyahna bener-bener dek ngabunuh ka Ki Umar ngabunuh Nabi mayak tulu goliban ku alat anu memang galibna sok maehan golok misalnya kampak misalnya pedang misalnya pistol misalnya dreaded dah kayak bahasa dreaded gua ada mau mual aya di dreaded sia gua aing nah ye nu kos karar itu nu biasa mah nah ye begitu dilaksanakan paeh kisos bunuh deh kuari wa in qasdahuma Zaid ngamaksud ngabunuh Ki Umar cuman bimalaya qatulu goliban ku alat anu galibna tilok bisa ngabunuh teu ngabunuh tamah tah eta teh anu kitu ngaranna sibi amdin Ki Zaid gergeten jasa ka Ki Umar teh pasidi gede luar biasa sia kuai awas sia kuai haju diketrok nateangan saukur make tungked sakieu ta setengah meter atau 1 meter diketrok ku tungked mah boro-boro jelema kotok gengan pinclang doang kotok make tungked dikitukeun kurang make kokoprak lah paling pinclang lamun kena huluna muter siram hirup deui eta kolot baheula mah kitu kolot baheula mah dikeun nyekelan kokoprak kotok aya muter nya antep kan ya kolot ulah dicekel bakeun gayung siram tutupan make pengki tutupanan kolot baheula geus moal nyaho bae budak kuari mah moal nyaho kuari mah HP nyahona tutupan make pengki tutupan menang 10 menit buka ge ku sia buka humpat terleng mah eta lalakon zaman kamari geus eueuh kuari mah pengkina ge geus eueuh diganti ku pengki Jepang kuari mah plastik mau naatan tah mah tuh sebab teu diraut heula teu diraut lamun aya jelema ragag ditangkal ragag di luhur imah jelema bae jelema caritana ieu bluk kolot balam ulah dicekel ulah diragap ulah banjur ku sia banjur bae tutupan make samping bikang tapi tutupna abehnya ngerenjet oh iya pamajikan meureun ya beneran ieu mah make samping bikang tutupan antapkeun atawa make daun cau kelutuk ke daun cau tutupan nah sadar antapkeun karunya tinggal cerik ulah waka dicekel ke geus usik nyana geus usik sanajan dicekel gatuh paeh mah paeh ieu dek dikumakeun ulah cokolot bawang ke usik sukuna ke usik tah usik berarti cager tah ya antapkeun teu kebal hudang cager eta kolot baheula bisa dibuktikan di dapur baheula di dapur takula meneman takos ge keur mujuhna kitu nyen kaso nu ragag tukang ka anak dek aya almarhum abah ulah dicekel antepkeun siram cek abah siram cakula teh nu saeur mah kotok anggap kotok almarhum mah teger jasa eta siram nyokot daun cau kulantaran rada lila rada jauh samping bikang bae samping bikang dengan jagan antapkan kena usik mun teu usik bae berarti ayeuna teh kumaha deui atuh jantan mandu Allah ngan eta mah tarik ka kolot bae bismillah menang 5 menit leuwih saeutik mulai usik tuh udangnya na kieu karak ditanya mah hareup mana ieu Cagena dipoleset cenah ki heuh masalah sih Mas. Naon ieu karena karasa nyeri kuari. Ieu teh teposan cenah. Guys, udang coba.
udang teu bisa urut berarti ulah wakat tamun aya nu ragag ulah dicekel eta kuat henteu ta budak kuari mah henteu sebab cek dokter pegang pencet bawa ke dokter imbus hese da tarekah kolot teh geus eueuh kuari mah geus eueuh coba ge mun aya nu ragag ulah ngarep-ngarep nu ragag santri di tukangan imah aya tangkal jamblang baheula kanu ku di imah Haji Rumdani teh tangkal jamblang katanya aya santri naik kalau batur ngaji nya naik jamblang salah saha ragag duaan hadena ge jadi anu nyaho ngan nu saurangna leutik jadi lumpat begitu ragag bluk santri leutik teh tah lain nulungan pan budak mah bebeja ka imah mang santri ragag di mana tangkal jamblang geus dicekel tak encan ka kamar mencan jakula doang tadi itu banjur tutupan make daun cawu loba daun cawu antep ke geus beutna teu kebal udah Masya Allah eta tarekah kolot tah ieu keur cerita Zaid ngamaksud ngabunuh kaki Umar ai praktek ngabunuhna teh make kokoprak kokoprak masa laki nyandung esok di kokoprakan kuno kolot pajar kotok jago meren aduh Masya Allah begitu diketuk diketrok tak make tungked atau make kokoprak kunaon goleang plak modar dan dia gue jejak pae berarti aing hebat ya pakai kokoprak doang pae nah iya Zaid ngamaksud ngabunuh aya ngamaksud aya magawean sorangan magawe sahanu ditujukeun anak Ki Umar pagawean jeung nu dipigawena aya di Ki Zaid ngan hanjakal lain hanjakal hartina ngabunuhna ku hiji barang ku hiji benda lu biasana tilok maekeun eta mah lain amdun sibih amdin ngaran berarti teu wajib dipaehan deui ngan wajib mayar ontak 100 ji ulah sambarangan nyawa mah Masya Allah kumaha lamun di dunyana dilaksanakeun bayar 100 bebas di akhirat urusan hak adami tinggal urusan hakullah hak dirina jeung Gusti Allah eta mah gampang sebab hak Allah mah musamaha hampang teh bisa komunikasi langsung cak Allah teh siap geus beres jeung urusan anak-anak beres sia urusan jeung aing doang gak siap pokokna mah kulantaran sia boga maksud ngabunuh wa indek di kana neraka atuh Gusti wanya di kanan pan abdi geus mayar onta teh mah urusan jeung Gusti mah pan Gusti mah pangeran nya pangeran teu ngahampura abahku lagi ngahampura sia bisa anya da atuh geus hampura ku aing atuh sia mah di Ka'bah siakeun bari teh ieu keur carita contoh musamaha jeung Gusti mah babari jasa hampang jeung Gusti mah tah nu hese ge musaah antara urang jeung papada manusia hak adami mah berat urang nyandung nu kolot nyeri jasa salila nyeri tiapan jadi ganjaran kan nu kolot nu mantak nyeri teh meureun teu adil urang teh aku teu adil kanu kolot nah ieu mah moal bisa diampura kecuali diampura ku nu kolotna disidang ke di hareupeun Allah Kak Haji keur di dunia mah hese di tianganna saminggu sekali ge henteu ngampura bayar tuh kasih bisa kula tinggal tulang jeung daging keur ieu teh kuru ulah tina bagus jadi goreng atuh nya tega ka aing kakak kudu ka neraka ye kakak teh tega baheula mana mah raja tega ulah ai peuting tilok hee sek nyara teh kicup bae nungguan kakak geus sawadak deui kakak ban tega pan eta kakak teu bisa pasin ieu lah tanyanan ke di akhirat tah lamun memang cek pamajikan aya geus atuh diampura bae babari ngan moal aya
moal aya tuh kuari ge atuh geus tengah hampura nu kolot teh ka nu kapusalaki komo engke geus tayang geus kadenge pan kumaha kolot teh hampuran teh henteu atuh henteu masih ka neraka urusan jeung aing onom teh mah gampang teh mah urusan jeung aing mah sia nyandung pan dititah ku aing asal sia bisa adil atuh aing mah geus ngahampura bae geus ka sia jadi mang dititah ieu ku aing mah nyandung sia geus bagus teh nuturkeun parentah aing ngan ya teh sia nyandung da teh akur jeung parentah aing da sia mah atuh lamun eta nu kolot dan teu satuju henteu ngahampura atuh teh mawayaan da sia mah neraka berarti tah tinggal kitu doang mentek neangan awewe nu ada kan ridho datang ke kiamat mamangi tapi lamun jujur mah ridho terido ai jujur mah pokona mah aing mendeuk nuturkeun Al-Qur'an kuari mah disia sapeting dinu ngara sapeting tah mah ridho terido tah mah terus bae tah mah pokona mah asal di dia sapeting di dieu sapeting di dia sapeting di dieu sapeting beres jiman mah hese teh ai dinu ngara mah di dinu samiu 2 minggu aya dinu kolot mah masyaallah datang doang gengan saukur PS beurang jowo deui sak nu kolot beuy teh ka haji masyaallah kok tega-tega deui da eta hak eta anu bahaya ya Allah yen qasodahuma ngamaksudkeun pali jeung saha sartina migawena dirina tur ditujukeun ka Ki Umar ngabunuh Nabi ma ku kokoprak layak tulun utara ngabunuh goliban dina galibna ta eta mah pasibu amdin wa min wa darbu ina sawarehna sibi amdin adarbu bisawatin mepe make pecut sapira pecut atuh kuda ge kudengan ngajimpret doang make pecut mah kebo ngan saukur ngajimpret kuari pake mepeh Ki Umar dipecut dong caker meureun kena pamatihna pas meureun kana urat sandina anu kira-kira bakal naikkeun ngan tetep bae sapira pecut begitu dipecut rek sakali rek 2 kali koleang bruk pae ta eta tetep sibi amdin lantaran alat nu pake ngabunuhna henteu biasa osok ngamaehkeun sok baekeun sibi amdin berarti teu wajib kudu dipaehan deui ngan wajib bayar diat minhu ad-darbu biason kina sawarena sibi amdin teh mepe make kokoprak mepe make tungkat mepe make rokrak mepe make sakadar kayu awi anu kira-kira ceuk galibna teu maehkeun ai prak terjadilah paeh ieu adalah sibi amdin teu wajib dibunuh deui ngan wajib kudu bayar diat 100 onta 100 onta lamun hiji ontana 10 juta bebabari heula ngitungna berarti lamun 100 onta sabaraha samiliar berarti wajib kudu bayar samiliar sehingga ada jiwa memang kumaha gitu masyaallah lamun di dunia ada teu dibayar di akhirat tetap bakal disidang urusanana nya urusan hak adaminya urusan hakullah duanana bakal disidang pokos urang kuari kaya urang kuari ngawarung alhamdulillah barang hawal tepung tahun teh ternyata aya 100 gramen berarti wajib zakat urang dagang limbah begitu hawa ternyata modal jeung kauntungan aya 100 graman keur carita leutik wajib zakat urang kuari tani ternyata hasilna teh aya 1 toneun wajib zakat komo tah mah 10 ton 20 ton mah kaita ge ngawarung komo tah mah 1 miliar 2 miliar mah dagang limbah kitu keneh jeung sajabana boga angkot urang boga kontrakan
ternyata alhamdulillah hasilna leuwih tibatan 100 gram berarti geus nisab wajib zakat ku urang teu dikaluarkeun zakatna di dunia maka deulna masalah di dunia maka deulna tapi ternyata eta teh harta urang campur jeung harta batur lantaran aya hak fakir miskin aya hak mualaf di dinya teh dan lain sebagainya nu 8 teh hak mui hak pamarentah dina Al-Qur'an zakat eta adalah hakna nu 8 asnaf bupatihan di dinya gubernuran di dinya camatan di dinya lurahan di dinya aya ge fuqara wal masakin gunakeun ku urang Al-Qur'an ulah parem mata hate urang sehingga ngazakat salah aturanana zakat fitrah dikondisikeun salah sing hade Allah ngeulekeun ieu mah keur carita sing hade kula mah hana leutik hana salah di akhirat digenjreng naon artina sing 3 letter setengah 4 letter setengah salah. Emang salah pemerintah? Teu salah nya ngebentuk amil zakat bener jasa tapi penyaluran anak kamana iyalah nu kudu diperhatikeun. Ja bentuk amil zakat mah eta mah sakadar ngerikrut dek disalurkeun ka asnaf anu jelas dina Al-Qur'an lain dibelikeun ka samarenda dimikeun ka kiai lain dibelikeun di kumpul-kumpul jang mushola sanajan aya kaulna letih ada yang ikut jelisya karena ngaji mah kercarita ngaji ada perak-perakan anak itu sabodoh kula mah ngan saukur ngabejakeun dong asli na kos gitu ulah salah mun endek hayang bener hirup ulah salah cenah atuh kumaha pamarentah ai mah kos kitu we tah sia ka pamarentah bener henteu insyirofna ja insyirofna kudu ka mushola aya ge leutik jasa ge tah mah di saat-saat geus eueuh fakir miskin Imam Nawawi ngameunangkeun daripada teu tersalurkeun hek bae atuh jang kepentingan umum mun geus teu kasalurkeun ambu alayah keneh fakir miskin geus kitu 100 gram tinggal dihitung mah atuh 100 gram kali 500.000 sagramna jadi sabaraha duit sabaraha duit tah sagramna 500.000 kali 100 gram jadi sabaraha 5 kali 50 juta 5 kali juta berarti cokot 2% setengah berarti atuh 50 juta bagi 10 sabaraha 5 juta aju bagi sabaraha deui babari teh kos kitu manghitung coba mun aya duitna ka dieu dihitung ku kula sugan we kebagian lah tah eta kieu tolol teh kos kitu tah sok haju hayang ogoh nyaritakeun ogoh hayang moal beres ya tah aing mah keur carita doang tuh mah aduh masyaallah tah kadeulina ku urang mata urang mah masalah padahal mah campur eta teh harta fakir campur harta miskin nyana warungna ngagedean nyana tokona ngagedean nyana limbahna ngagedean nyana sawahna tam hasilna tonan dibelikeun deui ka sawah berarti aya nu fakir miskinan di sawah eta dibelikan ke mobil Avanza aya hak fakir miskinan di dinya teh dibelikan deui ka Innova aya hak di dinya tak eta teh hak batur berarti seperti tidak bermasalah aya nu ditegur di dunia keneh ku Gusti Allah lantaran ieu mobil teh ieu lain nu maneh ieu teh babarengan jeung fakir miskin mobilna drek nabrak beak hiji wa imma dirina muriang ngehkeh batuk teh cager-cager terus datang ke rumah sakit ke dokter iya dokter ge geus bingung cek dokter udah jangan kesini cek dokter ge kos gitu kenapa ini takut saya kebeleteran ceknya nah teh bahasa mana tak kebeleteran asal jore amat tak bahasa cek dokter ge geus embungin dokter ge asal geus kadele be Pak Haji itu nyumput dokter ge bahaya jangan sanunya engke eta angin batukna ka aing tepa teh cager-cager diopnam teh cager-cager ternyata geus bahasa baraha puluh juta mungkin 10 20 50 100 juta
emang harta parkir miskin ge nu nyangkut dina usahanya aya 100 juta beaknya 100 juta karak cager rahasia Allah eta ditegur di dunia kene ku gering teh aku kabeuleman bae ieu mah kabeuleman teu pugul teu karuh emang ge meureunanan secara zahir nama aya anu melalui rokok aya nu liwat atau aya nu meuleum nu jelas kabeuleman lantaran campur aya harta baturan dek dibereskeun ku Gusti Allah beak kabeh atawa kena banjir beak kabeh atawa di dunia nama eueuh masalah di akhirat dibentukeun eta zakat nu teu dibikeunan teh sarua jeung ditunda kanzun ngaranna kanzun teh simpenan engke dibuktikeun dijadikeun orai suja'il aqra orai suja'il aqra teh oraina gede huluna botak nu mandak botak huluna lituli umrihi lantaran lila jasa hirupna nyana di neraka cicing bae datang ka botak mandak teh kuari nu botak teh geus kolot eta nu botak eta orai suja'il aqra la syaralah buluan bukan di huluna jadi botak nyanang kemelit ke jelemana seti suku datang ke beteng datang ke sirah dibeli terus ke handap di kapapalangkakan tukang jalana ke hareup nangoh bae huluna di hari nyana nanya ka eta jelema man ana sahai qaula wa unta anta arif cak orai sujail akro mana na sahai kuring iya tuduka anakan suka kuring simpenan anjir simpenan di mana namanya kuring nyimpen orai sakjana aya teh sia ngawarung aya teh sia boga angkot aya teh sia boga kontrakan aya teh sia boga sawah ajun teh dikaluarkeun zakatna eta teh disimpen berarti jadi aing ieu teh aing teh simpenan sia zakat teh teu dikaluar-luarkeun tah kuari mah geus bae aing mah hirup deuk babarengan we jeung sia atuh naonan henteu naonan bungan sia di duniana resep jasa ngagugulung zakat kuari aing teh ieu teh bentukna teh baheula aing teh dikaluarkeun berarti sia teh resep jasa ka aing atuh aing ge embung bisa jeung sia lamun dikitukeun jaga di akhirat masyaallah Gusti ya Allah nah sedangkan nuh tengah zakat di Kabupaten Tangerang hasanah hampir 99,9%. Ayo coba ge ulah sa Tangerang ge Sacikupa bae di pasar Kemisona mulai caritakeun geus samaheulana. Ieu basa Sacikupa bae heula Sacikupa pasar Kemis mah ngazakat kabeh. Eta Masya Allah karim bentukna kuari jadi Avanza bentukna jadi Innova bentukna jadi truk bentukna dibentukeun jadi perumahan padahal eta teh hak babarengan engke di akhirat mana isin urang teh ditongton ku tatangga ji eta keur naon kalau ngomong sia eta digulung-gulung orai eta teh zakat jager ieu nya nya urang disiksa ku orai nya dihina ku tatangga nya pamajikan urang neangan tuh ka haji keur ieu ge pancakula kaluarkeun zakatna jang pakeun miskin teu ngajeding si ka haji mah kos kitu pantah kunaha mambung ka babawa ih ye sia hirup babarengan jeung aing ban mong aing mah pokona mah pamajikan ribut jeung sarakinan ge eta kumaha isin jasa masyaallah nu kuari di raden-raden nu kuari raja-raja lantaran ku kasugihanana engke mah jadi penghinaan fakir miskin ujianan masyaallah nah ieu keur carita teu dikaluarkeun diatna di akhirat tetap ditagih sidang Umar ya kamu kan dulu waktu meninggal dibunuh oleh Zaid betul lantas ahli waris kamu itu kan menuntut tapi kemudian tidak dikeluarkan nah ini mau bagaimana weh saya nuntut tetap saya nuntut saya pengen selamat pengen ke surga sebab saya kalau tidak dibunuh pasti saya rajin tahajudnya waduh sia coki saya teh sok sembarangan bae atuh geus bisa gitu terus bae kitu tamanya pokoknya mah aing sabab dibunuh tatarina mah aing emang deuk ngaji encan aing ngaji ka Cilongkokan endeuh cek jangan kakarak endeuh doang kan sia atuh kan aing ngaju kabunuh kan ku sia
aing geus diajakan ku tetangga deuk ngaji pan deuk aing ge loh sia mun deuk pati kamari ge malaikat nu nyahoan tanyakeun ka malaikat nyaho henteu sia geus rame pokoknya persidangan di akhirat merame jasa rame luar biasa persidangan terakhir luar biasa ya mah kuari urang disidangkeun MH WH jeung Atut terus keputusan terakhir MK ternyata melenceng di dunia mah kos kitu bae bisa disogok